Membawa layar. Dong lah dia calukan panitia tanpa pakai layar. Cedar TV. Oh iya layar teh. Layar anu rek dipake wayang. Oh iya tuh layarnya teh tuh. Cukup gitu mah. Bener. Cukup. Kan lah di paling tengah ini di. Belah mana? Tuh. Nah, di atas. Wah, coba. Ayo. Kelak. Belah mana? Hah? Itu naon itu? Pak RW 18. Ayo nganggo naon itu? Layar Nganggo naon? kamu naon Nganggo nonton dan tempat jadi dipasang biar anak layar gitu. layar sadayana Oh. Nuhun, Mbak. kamu nonton Oh, kanggo nonton nganggo. Diputerna iraha. wangi siaran langsung Oh, Ini bukan layar ada. Wayangnya suka. atuh ari wayangna yeuna. Wayangna ke wengi. Aya diputerna itu layar iraha. langsung siaran live langsung Abdi aduh rada can ngarti Pak RW. Udah pada ninggal layar. Ninggal layar Pak RW. Mana? Ada motor. Iya. Ninggal layar. Ah, itu aya naon itu? Ah, itu itu naon itu? Mana? Ah, tuh. Tuh. Itu wayang. Itu naon itu tuh. Itu wayang. Tangke cedera di tengah. Cedera di tengah. Oh, wayang mah. Di layar itu wayangna teh itu video diputar. Kela sekurang lagi kumaha. Kan itu teh wayang ke nya. Itu aya layar ongkong. Jadi ayeuna trek aya wayang jeung layar tancap. Ku jelaskeun di imah. Jelaskan aja di imah. Ayo, layar. Iya layar, itu wayang tuh wayang tuh, itu wayang. mana jauh nih mah Pokoknya orang jelaskan di imah. Ayo ke rumah. Layar teh layar tancap. Jadi isukan aya di layar tancap. Ayeuna terakhir. Ayeuna teh kan terakhirnya. Ayeuna teh terakhir. Terus mungkin make layar. Keur wayang. Besi teu naon teh? Besi teka tampung nu lalajo teka tingali isukan make puterkeun layar tancapna. Subuhnya dilaan deui gitu. Apaan besi teka tingali? Layarna penunggusan mah Kan besi teka tingali. heeh. Teh isukan teh muter di layar tancap gitu. Moal. Jangan langsung. Kumaha nya? Ayeuna teh langsung wayang teh kan siaran langsung wayang. Wayang siaran langsung kan. Kata wayang teh kan siaran langsungnya. Ieu aya siaran langsung wayang katanya. Terus engke teh kan make layar. Layar teh engke keur isukan diputer deui. Iya teh kan acara teh. Oh. Sabaraha RW? 5 RW. Ya 5 RW. Jadi kan kita nonton teh membeludak. Membeludak. Iya. Jadi mau ke kampung. Mau ke kampung di lapang, mau ke kampung di jalan. Jadi anu nonton teh di sebelah kidul, sebelah kondom teh bisa lihat layar. Dipapaikeun layar. Layar in fokus. Iya. Tang kita isuk teh diputer deui. Mual. Supaya nu lalajo katampung gitu. Iya, katinggal mau pas sedek di dieu jadi Jadi di belakang ada layar mah ya udah we nu Udah kidul jadi mau tadi. Ya, jadi isukan teh berarti aya layar tancap. Ayeuna. Ya. Ayeuna sekalian layarna. Kumaha itu jelaskeun atuh, Cing. Jadi ayeuna teh wayang. Wayang. Supaya katampung nu lalajona isukan muter layar tancap gitu.
Sekarang teh wayang golek teh live. Baik. Nyata langsungnya. Ya. Takkan pasang layar teh di atas sama di bawah. Penontonnya teh dari atas ada, dari bawah ada. Dikarenakan takut nggak kebagian tempat, makanya dipasang layar. Terus di tempat nu dagang. Iya lah, itulah gitu aja. Nanti di jalan ada yang nonton dari sebelah sana, dari sebelah atas, dari sebelah bawah. Berarti lihatnya ke layar. Tak layar, teh keisukan dek dipakai layar tancap. Sekarang juga malam ini. Oh, emang malam puncak ini. Malam puncak, sekarang bulan terakhir. Tanya urusan aja layar kumaha. Layar tancap maknya tadi diputer. Kan diputar Akan diputar wayang, itu wayang kan live kan? Nya, live. Jadi langsung. Langsung tak wayang teh langsung. Langsung Ya. kena layar. Dina layar. Tah, ieu teh pan siaran langsung wayang. Aya layar tancap piraha? Nggak ada layar tancap atuh. Pan make layar tadi cek Yanti. Kayaknya paket. Jadi lu tetap pakai wayang, nonton dengan di tempat. tempat, jadi Menontonnya dari layar. dari layarnya di atas satu, di bawah satu, jadi yang nggak kebagian ke lapang mah Nonton dari layar. Nonton ini apa? Cing wae. Yang mimitina layar kumaha ya? Urusan anak. Ki urang cari kan tukang layar masangna. Aing menjadi pabulit Bongkar cek seidar, malah pemandang. Lain kan urusan anak muter layar kumaha ieu? Ya mau diputar layar mah cuma. jadi Ya. Aing mah kumaha? Ya buat kan putar layarnya mah layar bisa diputar, kan mah bisa diputar. Kumaha kieu ngobrol jeung ibu-ibu mah aduh lieur euy. Mikiran naon? Layar ye. Kumaha Jadi atawa kieu we lah geus Yanti kieu we lah. Ieu ka ibu sadaya kumaha lamun layar tancap kieu wayang isukan. Baik, kita balik di Mang Dadana. Heuh, wayang jadi isukan. Ayeuna layar tancap Layar tancap yang naon? jang muterkeun wayang. Akan wayang tetap jadi malam aja nggak besok. Kumaha tuh nya urang solusina nya kumaha nya siaran langsung. Jadi abdi nu ayeuna siaran langsung mah. nya Wayang kumaha? So, Oh, emang cek idar teh ya jeung wayang. Jeung wayang. yang wayang di maksudna Ngadampingi Mang kumaha? Dadan. Ngadampingi Mang Dadan. Jadi abdi ditancepkeun. udah gebong. Tidak kebong. Dekat dia, belah dia kan? Iya dekat Buta Pacisina. Oh. Jadi abdi ngisi. Layar di belah mana? Layar jalan. Tina layar kana? Abdi kan tinggal di moal dina layar ke. Berarti Ya enggak ketemu lihat tuh. Buset tuh abdi dina layar we. Bedega tina layar kieu. Bisa abdi dina layarnya nya. Berarti tapelkeun Ada lainnya. Jadi para wargi wayang teh engke wengi. Ngan ieu layar tancep di engke wengi ieu bingung kumaha. Kan live wayangna ieu teh. Layar tancap mah. Live jadi langsung kena layar. Heeh. Ngerti enggak? Ah geus urang pokona Penonton itu kebagian tempat, kan nontonnya di layar. geus jelaskeun di imah. Tah lamun kitu mah ngarti ayeuna abdi. Jadi si layar teh dipasang di belah kidul hiji, di belah kaler hiji. Supaya engke katingali ku nu lalajo. Nu lalajo nu teu bisa ningali ka panggung siaran langsung, bisa lalajo dina layar. Gitu. manca idarna nu lemon. Perasaan ada berbelit gitu-gitu kene ya. Jelas ayeuna ku abi kaharti gitu. Jadi layar teh dipasang teh di belah kidul hiji, belah kaler hiji. Supaya nu teu bisa ningali ka panggung teh ditu lalajo we dina layar kitu. Jadi jelas marena mah. Layar teh jang isukan. Layar ayeuna. Ayeuna. Layar ayeuna. Yang disukan. Aduh. Diputer. Lain gitu. Jadi layar teh kan lalajo teh pinu. Nah, bisi nu teu bisa ningali ti belah karek ka di ka panggung ti belah kidul. Nu teu bisa ningali ka panggung. Lalajo tah dina layar. Layar.
ayeuna teh siaran langsung. Langsung dikanalayarkeun. Ayo wayang Wayang layar naik kayak mau naon tah naon layar ditongol di kidul teh jangan naon karasa alur sami Jadi kieu Yanti. Ngarti wae di mana. Yanti. Jadi supaya nu teu bisa ningali ka panggung bisa lanjut tina layar. wayangna geus kieu cenah mah kayakna mah layar wayangna suka Ih, lain gitu. Duh, Yanti. Wayangna teh ayeuna. Dengekeun. Wayangna teh ayeuna. Dia bisa jelas-jelas nih. Cicing. Wayangna teh ayeuna. Dipasang we layar live, wayang teh live, jangan langsung wayang. Dipasang we layar, dikencak atuh di kaler jeung di besi engke nu teu bisa ningali ka panggung, lalajo dina layar. Nya wayangna iraha. Ayo diputerna iraha. diputerna iraha Pasang layarna ayeuna. diputerna iraha. sukannya Aduh lain. kan ayeuna aja layarna teh berarti diputerna Nah, iraha suka. Lain. Ayeuna teh yakin ke panitia we lah. makanya Yuk kumaha jadi urang liar ya. Ari wayang diputerna iraha gitu. Ayo wayang ditabuh. Iya, wayang teh ditabuhna teh ayeuna jeung. Heeh. Ditabuhna ayeuna terus dipasang layar. Di kidul jeung di tengah layar teh nya. Tangke teh urang teh lala nu teu bisa lalajo wayang ka panggung, lalajo teh dina layar. Nya diputerna wayang iraha. Aduh, aing jadi liar ayeuna. layarna gunana jang naon Yang naon layar? Jangan lalajo wayang. Ayo diputerna iraha. Kamu jangan nalajo wayang wayang. Wayangna Geus kumaha sia. jadi ki urang liar. Waduh lancaran. Oh mama. Oh mama. Oh mama. Layar, geus layarna dulu. Karena teu layar. Mama aman layarna durung. panitia BPK itu Panitia ngomong. Layar teh dikeca jeung dikatubu. Iya. Dengekeun atuh nya. Dikeca jeung dikatubu ditongol jeung dikidul teh supaya bisa nu teu bisa ningali ka panggung lalajo dina layar. Nya ari wayangna diputerna iraha. Sia. Sia. ini kulit bohong Bisa kan jadi. Gara-gara maneh ya ti. Layar bikin heboh. Layar aduh. Ayo wayangna iraha. wayang nate kan kayak teh layar di Teh penting wayangna. layar nate di Layar tonggo jeung dikidul eta nya hoy nya tuh. Mamawa layar. Aku cinta kawan. Dong aja calukan panitia kalau pakai layar atuh lah.